Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin ya Allah ya rabbal alamin. Inna likulli nabiyyin sanyana eta tetepikeun saban-saban nabi teh dakwatan aya doana. Qada'a nya anu nyata ngadua nabi biha ku itu dakwah bi ummatihi di umatna ieu nabi. Pastujiba tuluy diijabah sahalahu itu nabi. Wa inni sareng sanyana kami ikhtabatu eta nyimpen kami dakwati kana doa kami syafaatan kana hiji syafaat li ummati pikeun umat kami yaumul kiamati dina poe kiamah. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis sa Syekhani Bukhari Muslim an Anasin katampi ti Sayyidina Anas. Inna mafatihar rizki sanyana pirang-pirang kunci na rizki mutawajjahatun eta anu dipadepkeun nahwal arsy kana saumpamana aras. Payung zilu tuluy nurunkeun sa Allah Ta'ala Gusti Allah Ta'ala alam nasi ka manusia arzaqahum kana pirang-pirang rezekina ieu nas ala qadri nafaqatihim kalayan saukuran pirang-pirang napakohna ieu nas. Paman mangka ari saha jalma kasuro eta anu kasaro eta anu ngalobakeun Allah kusiro tah dilobakeun ieu rizki lahu pikeun ieu eman. Paman sareng ari saha jalma qallala eta anu disaeutikeun ieu eman qallala tah di kullila tah disaeutikeun naon rizku sahalahu pikeun itu eman. Waman sareng ari saha jalma qallala eta disaeutikeun ieu eman kullila tah disaeutikeun ieu rizki lahu pikeun ieu eman. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis Darul Qutni an Anasin katampi ti Sayyidina Anas. Inna minaz-dzunubi sanyana eta tetep tina pirang-pirang dosa zunuban aya dosa la yukaffiruha anu henteu bisa ngiparatan kana dzunub naon as-sholatu sholat wala jeung teu tiasa ngiparatan naon asyamu puasa wala jeung teu bisa ngiparatan naon al-hajju haji wala umratu wala jeung teu bisa ngiparatan naon al-umratu umroh walaki yukaffiruha tetapi nangiparatan kana ieu dzunub naon al-humumu pirang-pirang kabingung fi talabil ma'isyati dina neangan kahirupan. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis sa Ibnu Asakir Inna min asyrati saati sanyana eta tetep tina cirina kiamah ayarfa'a ari yen dileungitkeun naon al ilmu wayadharo sareng dohir naon al jahlu kabodohan wayabsua sareng ngarajalela naon azina uzina wayusyroba sareng diinum naon al khamru arak wayadhaba sareng merengut wayadhaba sareng marawat naon ari saha ari jalu pirang-pirang lalaki watabko sareng tetep naon an-nisa'u pirang-pirang awewe hatta yakuna sehingga yen bukti li khamsina eta tetep pikeun 50 naonana imro'atan awewena qayyimun wahidun hiji lalaki. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis sa Syekhani Bukhari Muslim an Anasin katampi ti Sayyidina Anas. Inna ma yadkhulu pastina asup al jannata ka surga saha man jalma yarjuha anu ngarep-ngarep ieu eman kana jannah. Wa inna ma yujannabu jeung pastina dijauhkeun annaro kana naraka saha man jalma yakhapuha anu mikasieun eman ieu kana nar. Wa inna ma yarhamu sareng pastina mikaasih sa Allah Ta'ala Gusti Allah Ta'ala man kajalma yarhamu anu mikaasih ieu man. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis al Baihaqi Imam Baihaqi ani Ibnu Umar katampi ti Ibnu Umar. Inna mayal basu pastina make al hariro kana sutra pid dunya di dunya saman jalma la khalaqo an henteu aya bagian lahu eta tetep pikeun ieu man fil akhirati di akhirat. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis sa Syekhani Bukhari Muslim an Ibnu Umar katampi ti Ibnu Umar. Ingkana lamun bukti naon asyumu nerka nasib pisyai'in dina hiji perkara papidari tah eta di tetep dina imah wal mar'ati jeung awewe wal parosi jeung dina kuda. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis sa Syekhani Bukhari Muslim. In ahbabtum
lamun mika cinta aranjeun ayuh bibukum kana yen mika cinta sallallahu ta'ala Gusti Allah ta'ala wa rasuluhu sareng rasulna Allah padu tah kudu mikeun aranjeun idza tu'mintum di mana-mana dititipan aranjeun wasduku sareng kudu jujur aranjeun idza hadastum di mana-mana ngomong aranjeun wahsinu sareng kudu ngaluskeun aranjeun jiwa roman kata tangga najalma jawarokum anu natanggaan iman ka aranjeun kabeh. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis At-Tabrani Imam Tabrani inistata'tum lamun kaduga aranjeun kabeh antuk siru kana yen ngalobakeun aranjeun minal istighfari tina maca istighfar faf'alu maka kudu migawe aranjeun kabeh fa innahu karana sayaktosna kalakuan sareng tingkah laisa eta teu aya naon syai'un hiji perkara anjaha anu leuwih nguntungkeun indallahi ta'ala mungguh Allah ta'ala wala ahabba sareng teu aya anu dipikaci wala ahabba sareng teu aya anu dipikacinta ilaihi mungguh Allah minhu ti itu istighfar. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis al Hakimu Imam Hakim. In syi'tum lamun karep aranjeun kabeh an ba'tukum kana yen ngabejakeun kami ma kana perkara awwaluma anu pangheulana perkara yaqulu anu ngadauh sallallahu ta'ala Gusti Allah ta'ala lil mu'minina ka pirang-pirang jalma mukmin yaumal qiyamati dina poe kiamah wa ma sareng kana perkara awwaluma anu pangheulana perkara yaquluna anu ngajawab ieu mukminin lahu ka Gusti Allah fa innallaha ta'ala sayaktosna Gusti Allah ta'ala lil mu'minina ka pirang-pirang jalma mukmin hal ahbabtum liqai hal ahbabtum nah mika cinta aranjeun kabeh liqai kana patepung papendak sareng kami payaqulu namangka waler itu mukminin naam sumuhun ya robbana duh pangeran abdi sadayana payaqulu teras ngadauh Allah lima karena naon payaquluna teras ngawaler ieu mukminin rojauna ngarep-ngarep kami abdi sadayana afwaka kana panghampura Gusti wa magfirata afwaka kana pemaaf Gusti wa magfirata sareng kana panghampura Gusti payaqulu telas ngadauh Allah qad aujabtu nyata ngawajibkeun kami lakum ka aranjeun afwi kana pamaaf kami wa magfirati sareng panghampura kami. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis saat Tabrani Imam Tabrani an Mu'adin kata piti Mu'ad wallahu a'lamu bissawab.